Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluyikeun hanca carita anu katunda dina judul ning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana kajakarana katut komplotan garong siluman belang khususna Ki Badrowi anu jadi kegedugna nyaeta nuju bade tarung kitu numutkeun dina ieu carita. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung pawosana mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Sok geura maju siana kuya. Ceuk Ki Badrowi panonna anu bolotot mencerong ka musuhna. Sedengkeun hatena mah jadi panasaran hayang geura ngajajal kana kakuatan eta jajaka. Ah nya sok bae rek maju mah. Da kuring oge moal mundur. Bangkar wadah nang tang sia teh. Tembal Ki Badrowi sarta teu loba omong. Jeleng luncat narajang pereupna ngadius rek ngahancak kana puhu ceuli. Lenyap atuh Jakarana ngalenyap lantaran gerakana es tuning kacida pisan gancangna. Samalah angin tenggeulana oge karasa ngahiuk bangbaraan. Ngan untung tadi geus waspada. Barang pereup Ki Badrowi datang. Hiuk leplos. Jakarana sakilat ngegilekeun awakna. Samalah rikat malik narajang. Pereup katuhuna ngablesur ngancam cukang irung. Tapi sakilat ditakis ku leungeun kenca Ki Badrowi. Hiuk geduk des. Dua kekuatan leungeun bantrok. Sora tulang anu diaduk kadenge pating geredug. Puguh atuh Jakarana meuni muringis. Pigelang leungeun karasa linu. Tapi sanajan kitu, sakilat harita Jakarana nyusul tepus leungeun kenca nyurubuk rek ngegedor careha musuh. Ningali kitu ku Ki Badrowi teu disingkahan. Samalah terus dipapak deui ku leungeun katuhuna siga tadi. Hiuk geduk des. Anu saterusna bukbek silih tonjok. Pereup pilih genti pas susul-susul. Hiuk geduk des. Hiuk geduk des. Dua kekuatan leungeun anu dieusi ku tanaga harita aya sababaraha kali bantrok. Anu akibatna jari jeug awak Jakarana ngajari jeug ka tukang terus mundur sababaraha lengkah. Tapi sabot keur kitu sakilat suku Ki Badrowi ngolebat rek ngajajek kana sirah. Rasakeun serangan aing ge kunyuk. Ya. Ceuk Ki Badrowi ningali kitu puguh bae Jakarana ngalenyap. Lantaran teu nyangka gerakan Ki Badrowi datang nagancang pisan ampir teu bisa katuturkeun ku panon. Hiuk juralit, juralit. Jakarana harita rikat ngajuralitkeun awakna ka tukang sababaraha juralit. Terus jeleg-jeleg gedeug nangtung rada anggang ti musuhna. Dadana katemporeng hapranjug napas ngahega kari leungeun anu tadi bantrok jeung leungeun Ki Badrowi. Karasa asa panas jeung linu kana tulang. Kunaon sia make mundur? Lain cenah tadi moal mundur. Ceuk Ki Badrowi barinya kakak seuri bangun ngoa. Ngadenge kitu Jakarana harita teu ngawalon. Ukur cicing we nangtung bari ngatur-ngatur napasna.
podaran bah, podaran. Ceuk si Oded ngagorowok di sisi katara bangun anu gemas pisan. Nya bah, gancang podaran bah. Ulah dihirupan tah si kunyuk teh. Tembal si Juha ngabobotohan sangkan guruna gancang maehan musuhna. Gampang podaran mah. Moalila deui oge kojor. Si laing masa kabeh ngajana dogwe di dinya deulekeun dewek. Jawab Ki Badrowi ngareret ka sakabeh muridna anu harita keur narempokeun di sisi. Ari jakarana keur sakedapan mah can wakana rajang deui. Tapi awakna nangtung ajeg bari ngatur-ngatur heula napasna. Kakaraku sakitu oge dirina geus bisa ngukur kana kakuatan Ki Badrowi anu teu tela aya jauh di saluhureuna. Tapi sok sanajan kitu, jakarana teu geumper. Sikepna tetep ayem pinuh ku perhitungan. Terus atuh harita ngawangun deui pasangan jurus-jurusna. Sok sanajan nepi ka mana pikeun dirina mah cadu lamun kudu mundur ti pakalangan. Pebanyit bau cikur. Montong kalah ngajejog wae sia. Sok kancang maju deui ketrukeun sakabeh pangabisa teh. Sangkan sia lamun engke modar ku leungeun dewek, moal ngarasa panyasaran. Ki Badrowi nangtang ka musuhna anu katempo kawasna rek maju deui. Montong sombong sia Badrowi. Heug urang teruskeun deui tarung teh. Nah daing oge moal jajerih kupati. Tembal jakarana mureleng ka Ki Badrowi anu keur ngabadegan ulak cangkeng. Anak kuya teh geuning bisa disada. Siga anak maung. Ceuk Ki Badrowi bari ngabarakatak seuri. Nyel atuh jakarana ambek sakilat harita keneh ngalugas bedog. Seseukeutna katampo meninga gurila lantaran kasinaran ku cahaya panon poe anu wanci harita keur meujeuna panas ereng-erengan. Si laing rek main pakarang. Sok hade. Gancang kaluarkeun boga pakarang anjeunna naon si laing teh jakarana. Lamun ceuk dewek hadena montong ngaluarkeun bedog. Lantaran bedog kitu mah tangtuna moal matak cukup pikeun ngalawanan aing mah. Ceuk Ki Badrowi ngahina. Sabab ceuk pikirna pakarang kitu mah moal sanggup keur nyang hareupan pangabisana. Puguh atuh jakarana hatena panas ngaheam. Ceulina asa disebit da puguh nyata-nyata musuhna kacida nganggap hampang ka dirina. Nya geus teu ngomong deui. Seak jakarana narajang ka musuhna. Gerakan cepet pisan bedogna harita ngolebat ngarah kana beheung musuh. Hiuk bek. Bedogna keuna kana beheung. Tapi kajadiana estuning matak heran. Alih-alih kana beheungna ngagelenceng tapi ieu mah beut kalah ngampul. Beheung Ki Badrowi liat siga karet. Saeutik oge teu bentol-bentol acan. Nyaksian kajadian kitunya puguh atuh jakarana mending ngajenghok kaget. Lantaran teu nyangka nah beut bisa kitu. Nya atuh keur sakedapan terus molohok mata simeuteun. Kunaon sia kalah molohok? Kaget nenjo beheung aing teu teu ku bedog. Samalah maju ka rasa-rasa acan. Ceuk Ki Badrowi bari ngusap beheungna anu tadi keuna ku bedog jakarana. Beuh, nah bisa kitu. Bedog aing teu neurah kana beheung si Badrowi. Nah ada rasaan mah bedog teh seukeut. Kitu ceuk geurentes hate jakarana. Dirina kebek ku rasa kaheran ceuk pikirna nah aya jalma anu teu teu pakarang. Sajongjongan jakarana ngahuleng ret atuh kana bedogna nya terus dijungjungkeun bari dititenan. Breh katempo bedogna teh rompang siga nu dipake ngadek batu. Sabot keur kitu. Kadenge sora si Jupri jeung baturna anu nyeceleh jeung ngahina ka manehna. Samalah bari jeung sareuseurean estuning matak panas kana hate. Komo ditambah deui ger atuh sikeling mah make jeung terus nonggengan kawasna bakat ku bungah jeung hayang ngalelece. Jajal karana montong ngahulang wae sia goblok. Sok kakakadinya gegegera maju deui ngarah terek kojor. Lamun sia ngarasa jago masuk lawan tah guguru aing. Terus babetkeun tah babadog teh sabab moal aya gunana. Paling oge
keur nyolekan tatarasi bedog kitu mah. Ceuk si Keling nyarita kitu teh bari ditungtungan ngabarakatak seuri. Buru podaran bah, tong dibere hirup senang ngagantian nyawa si Obet. Tembal si Dodeng panonna mureleng ka Jakarana katara bangun gemes. Pereupna anu buleud teh diadukeun da pugu geus ngarasa ateul hayang milu nonjok musuh. Ngadenge caritaan kitu Jakarana beuki panas hatena. Tapi sanajan kitu sabi-sabisa nahan perasaan. Ulah nepi ka kaduru ku hawa nafsu anu tangtungkena bakal goreng akibatna. Lantaran lamun tarung ngaguguk kana hawa nafsu, tangtuna bakal kurang perhitungan sarta bakal mangaruhan kana kawaspadaan. Teteh lah hebat si Badrawi teh. Elmuna lain bantrak-bantrakeun. Nah kira-kira aing bakal sanggup ngalawan manehna kitu. Jakarana ngagerendeng dina sajeroeun hatena. Panonna neuteub seukeut ka musuh samalah dirina jadi tanda tanya. Nah kira-kira bakal mampu atawa moal pikeun yang hareupan Ki Badrawi anu pangabisana jelas aya di saluhureun dirina. Nah sia kala ngahuleng. Lain geura maju deui sok. Ganjang kaluarkeun sia kabeh pangabisa teh. Ku dewek rek ditadah. Heug Badrawi. Da aing oge moal mundur. Sok sanajan paribasara nepi ka ajal tayabayana pikeun kuring mah. Walon Jakarana sup ngasupkeun deui bedog kana sarangkana. Sabab ceuk pikirna bedog geus moal bisa dipake pikeun ngalawan musuh. Alus da memang kudu kitu si ari jadi lalaki mah. Ceuk Ki Badrawi bari nyakakak seuri. Nya atuh teu loba deui carita. Rengkenek harita Jakarana masang kuda-kuda tegep pisan. Ari panon mencerong ka hareup nitenan gerakan musuhna lantaran sieun kapalingan. Ningali kitu Ki Badrawi ukur nyerenge seuri ceuk pikirna jurus naon bae anu dikaluarkeun ku Jakarana tangtu bakal bisa diungkulan ku dirina lantaran sagala jurus oge nyampak di manehna. Sabot keur kitu jeleng Jakarana luncat miheulaan narajang. Suku katuhu ngablesurek ngajejek tarang. Gerakana estuning kacida gancangna. Tapi pikeun Ki Badrawi anu geus kasebut legok tapak genteng kadek sarta loba luang jeung pangalaman dina bidang gelut. Ningali kitu teu matak gugup. Samalah saeutik oge teu ngejat tina tempatna. Barang suku Jakarana ngolebat. Sakilat ditepak kuleungeun katuhu bari jeung katingalina teu pirah. Hiuk plak. Galeong, gubrag awak Jakarana labu. Awakna ti kusru kawas aya anu ngajongklokeun. Aduh! Jakarana ngagero ngarasakeun kanyeri. Buntelan anu dibawa nepi ka ngacleng. Kunaon dari si lain Jakarana? Ceuk Ki Badrawi nyeng serikeun kitu deui sakabeh muridna sareuseurean. Ningali musuhna anu keur nyuksruk. Ngadenge kitu korejat Jakarana cengkat. Terus nangtung deui kalayan ajeg bari masang kuda-kuda. Sok buru maju deui Jakarana. Yeuh serang aing. Ketrukeun sakabeh pangabisa si lain ngarah teu panyasaran. Sombong sa Badrawi. Aing mah pantes sombong oge geuleuh. Ceuk Ki Badrawi kituna teh bari jalang jeleng nulak cangkeng nangtang lawan. Tadah yeuh serangan aing Badrawi. Hiup! Sembrut Jakarana narajang. Peureub katuhunya leber kana beungeut tapi samemeh nepi gancang dipapagu peureub Ki Badrawi. Hiuk, geduk, des! Goak Jakarana ngagero. Da puguh peureupna nyeri kacidalir ibarat nonjok wajah. Aduh! Jeleng Jakarana luncat ka tukang terus kekerepengan lantaran leungeunna nyeri anu lain lumayan. Peureupna saremuk akibat diadu jeung peureub Ki Badrawi. Ningali kitu ku Ki Badrawi teu diantep.
Sakilat seak narajang dampal sukuna harita ngolebat rek ngajejek awak musuh. Tapi untung keneh Jakarana waspada. Barang sukuna ngolebat gentak ngalabukeun awakna. Seak plos tajongan sukuna Ki Badrowi teu keuna kana sasaran. Nya puguh atuh menikah kerot bakat ku ambak. Sedengkeun Jakarana terus ngagorelengkeun awakna rek ngajauhan musuh. Tapi dina kayaan kitu, jeleng Ki Badrowi luncat. Suku katuhuna harita geus ngolebat deui rek ngajejek awak Jakarana. Seak goreleng Jakarana ngagorelengkeun awakna. Jelig suku Ki Badrowi ngajejek lemah. Sorana kadenge mending ngageblik lamun seukeuna kana awak kawasna geus pasti bakal remuk. Sedengkeun Jakarana terus ngagorelengkeun awakna sangkan jauh ti musuhna. Sanggeus anggang korejat hudang terus nangtung. Napasna kadenge ngahegak kesang nangoprot. Teteh lah hebat si Badrowi teh. Pangabisana teu bisa dilalawrakeun. Matak pantes lamun manehna jadi dadangkot garong. Anu dipikasieun ku balarea da geuning pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Lamun aing tadi keuna ku tajongan sukuna, sigana geus moal bisa hudang. Ceuk Jakarana ngagerendeng ngomong sorangan. Panon mencerong ka musuhna nu harita keur mureleng ka manehna bangun gemes hayang ngrekep. Geus ngahuleng deui. Kunaon sia teh Jakarana kamileng? Pasti reuasnya sia. Untung masih kena bisa ngejat. Lamun henteu geus pasti bubuk tas sia gableg awak teh. Ceuk Ki Badrowi bari mencerong ka musuhna nu harita keur ngajanteng nangtung bari reng haperanjung. Samalah beungeut narada sepa da pugu reuas. Sok guru bah. Ulah dilakeun gancang podaran. Ceuk si Jupri ngagorobok ka guruna. Ate geus teu sabar hayang geura ningali Jakarana panggih ajal di tempat eta. Nya kitu deui anu sajena. Sabar sia Jupri ngajedog we atuh si laing mah. Jawab Ki Badrowi geus kitu reteuy ka musuhna. Jakarana. Leuwat sia maju. Ceuk Ki Badrowi nitah maju deui ka musuhna. Ngadenge caritaan sarupa kitu Jakarana harita teu ngawalon. Lantaran loba ngomong oge moal aya gunana. Si Badrowi kawas mah moal bisa dilawan ku tanaga biasa. Lantaran jelas aing moal mampu. Lamun kitu ayeuna aing kudu ngagunakeun tenaga jero. Muga-muga bakal bisa ngalumpuhkeun si Badrowi. Kitu ceuk gerentes hate Jakarana. Nya geus kitu mah terus nangtung ajeg kadua sukuna rada dibuka. Dibarengan ku ngarapetkeun kadua dampaleungeun sajajar jeung dada. Rakatak ngumpulkeun tanaga jero, urat beuheung jeung leungeun meuli karanteng. Samalah leungeunna anu dirapetkeun ka tarangga geter. Nya barang nempo polah anu jadi musuhna sarupa kitu. Panon Ki Badrowi mencerong teu ngiceup sabab hayang sidik kana gerakan sarta terus dititenan. Tapi teu lila. Jeleng Ki Badrowi sakilat luncat ka pelebah si Jupri. Terus ngarawel iteukna anu keur dicekelan. Nya puguh atuh si Jupri rada reuas ring rada kitu mah. Jupri, Oded, kabeh nyingkas sia sing jauh. Ki Badrowi ngagorobok nita sangkan sakabeh murid na ngajauhan. Ngadenge kitu jeleng-jeleng atuh si Jupri si Oded kitu deui anu sejena bareng laluncatan ngajauhan. Sedengkeun Ki Badrowi nangtung ngabadega bari nyekelan iteuk ke gamana. Sabot keur kitu sakilat Jakarana ngadorongkeun kadua dampaleungeunna ka hareup bari jeung dieusi ku tanaga jero anu rohaka. Sarta karasa tina kadua dampaleungeunna ngaluarkeun hawa panas mending ngaheab. Tadas sia Badrowi. Hiat! Jakarana ngagero sorana tarik handaruan. Kituna teh bari ngadorongkeun kadua dampaleungeunna ka pelebah musuhna. Ningali kitu Ki Badrowi teu cicingeun. Harita keneh sakilat iteuk ulu maungna dipalangkeun dipake nada serangan anu kaluar tina kadua dampaleungeun musuhna. Ki Badrowi ngagero tarik. Nya bareng jeung kitu.
geleger kadenge ku sararea. Aya sora anu ngageleger siga guludug. Aweuhana kadenge kasakuliah eta tempat estu mata kreuwas anu ngadenge. Dina kayaan kitu, awak Jakarana harita ngalayang terus ngegorobas ragrag dinggang rungkun anu aya di sisi jalan. Lantaran kadorong ku kakuatan Ki Badrowi anu tete laleuwih roha katibatan kakuatan Jakarana. Jakarana kadenge sorana ngagorobok tarik. Nyaksian kejadian kitu si Odet jeung baturna pating gurubug bakat kureuwas. Ari panon molotot mencerong ka hareup tapi teu bisa nempona naon. Sabab kaayaan di dinya ngadadak katutupan ku haseup podas anu ngagulung minuhan pakalangan tarung. Tapi saenggeus sawatara waktu, haseup teh mimiti ipis lantaran katebak ku angin. Breh di dinya katempo Ki Badrowi keur ngajanteng nangtung bari nyeklan iteukna. Sedengkeun Jakarana harita ngajoprak awakna ngabebengkang luhureun tutuwuhan anu geus rebah. Udang si anak kuya anu karek bisa ngarayap. Sok kuat maju deui. Tapi saacana jawab heula ku si laing naha pernah naon sia ka manusia anu ngaran si Dirga. Tanya Ki Badrowi, panonna mureleng ka musuhna anu harita keur ngajoprak acan bisa hudang. Barang menang pananya sarupa kitu. Uniang atuh Jakarana hudang lalaunan kituna teh bari muringi senahan kanyeri. Nya terus jung nangtung bari jeung nyeklan dada anu karasa nyeri jeung eungap meninyelat. Breh katempo dina sela-sela bibirna getih seger ngaberbei mapai kana gadona. Hebat sia masih kene sanggup hudang. Sok geura jawab aya hubungan naon si laing jeung si Dirga. Buruk jawab sia. Tanya Ki Badrowi bari molotot ka Jakarana anu harita ka karanangtung. Ngadenge kitu puguh Jakarana ngaranjung. Lantaran geuning Ki Badrowi make nanyakeun anu jadi bapa Abah Dirga. Sangkaan beuki kuat. Lamun Ki Badrowi anu ayeuna keur disanghareupan ku manehna, taya lian musuh bubuyutan bapana. Bok Jakarana ngomong panon neuteub seukeut ka Ki Badrowi anu keur nangtung nyeklan iteuk. Nah harek naon sia make jeung hayang nyaho sagala. Walon Jakarana bari nyengir. Getih anu merebay disusut ku tungtung bajuna. Goblok. Siahnya ditanya teu lain gancang ngajawab tapi kalah malik nanya. Dasar kunyuk bangkar waras sia. Ki Badrowi nafsu beungeut nageuneu kuntuna kekerot awakna ngagidir nafsu. Ari Jakarana harita can ngawalon da puguh keur ngatur-ngatur heula napasna. Samalah sirahna oge karasa lieur. Kunaon si laing jempe wae nya hambung ngajawab. Tapi heug bae teu naon si hambung ngajawab oge, tapi dewe geus boga kayakinan anu kuat. Lamun si laing teh tangtu muridna si Dirga musuh aing. Ceuk Ki Badrowi tandes Turdaria. Nya puguh Jakarana ngaranjug reuwas lantaran tete laki Badrowi teh beut bisa naguh ka manehna. Ceuk pikirna nah nya hoti mana make bisa kitu. Keur sajongjongan Jakarana ngahulang bari nyeklan dadana anu karasa beuki nyeri. Tapi teu lila pok ngomong bari melong ka musuhna. Nah hanya hoti mana anjeun bisa ngomong kitu? Tanya Jakarana hatena panasaran. Nah hanya hoti mana Ki Badrowi make bisa apal? Nya geus tangtu nyaho atuh dewek mah. Walon Ki Badrowi bari seurinya kakak. Panonna anu bolotot ngaburila ka musuhna. Jakarana heran. Lantaran kakara panggih oge Ki Badrowi geus apal ka manehna. Harinya hote nyaho ti mana Badrowi? Tanya Jakarana beuki panasaran. Tangtu si laing penasarannya.
atuh lamun kitu ku dewek rek dibejakeun. Ilmu anu bieu kenye ku si laing digunakeun geus moal salah deui. Eta teh tanaga jero tina bagian ilmu bayu geni. Ari anu boga eta ilmu taya liam ti si dirga musuh bubuyutan dewek anu geus puluhan taun teu panggih ngaleungit teuing ka mana. Walon Ki Badrowi bangun anu geus ngarasa yakin. Barang ngadenge kana caritaan kitu anu tetela bener pisan sarta Ki Badrowi bisa naguh kana ilmu anu digunakeun ku manehna tadi. Jakarana beuki ngaranjuk. Lantaran memang teu salah eta ilmu teh bayu geni anu diwariskeun ku bapana Badirga. Keur sajongjongan, Jakarana ngahuleng. Beungeutna katara sepat terus ngagerantes dina sajeroning hatena. Jadi bener ya jalma teh si Badrowi musuh si Abah. Anu tetela geuning pamimpin rampok siluman belang manehna teh. Kunaon sia kala ngahuleng? Rewasnya. Da kudu rewas-rewas ya. Sok ayeuna mah urang teruskeun deui ieu tarung teh. Sabab dewek jadi tambah penasaran hayang ngajajal kana pangabisa muridna si Dirga. Nah gableg ilmu anu kumaha deui sia teh. Bener-bener sombong anjeun teh Badrowi. Apan ceuk dewek oge geus disebutkeun tadi. Pantes pikeun dewek made sombong oge. Lantaran aya anu bisa disombongkeunna. Rupa-rupa ilmu jeung kasaktian geus nyampak di dewek. Hayang ilmu naon atawa hayang jurus naon? Hayang ilmu lumpat aya, hayang ilmu ngaleungit aya, hayang ilmu teuleum atawa naon bae tangtu aya. Kitu deui rupa-rupa jurus sarua geus nyampak. Aya jurus bangkong loncat, jurus kuda kabur, jurus gajah depa, jurus singa lapar, atawa jurus banteng linglung. Sok ngaranjah kana pepelakan batur kana hak batur eta banteng linglung teh. Jurus banteng tinggal sebutkeun bae sabab sakabehna geus aya. Kitu ceuk Ki Badrowi. Nataan ilmu jeung jurus anu dipikaboga ku manehna. Kituna teh bari jeung teu eureun jalang-jaleng, bari nepakan dada asa dirina anu pangjagona. Asa aing pangunggulna jeung asa aing moal aya anu bisa ngelehkeun ka manehna. Anjeun mah jadi jalma teh meuni siga goongna beuh maneh. Yeuh Badrowi, jadi jalma ulah asa aing pangjagona. Lantaran ari manusah mah eueuh anu jago. Salila usik malikna masih diusikeun ku pangeran. Dasar babanyit. Lamun aing lain jago cing sok yeuh tadah. Iya. Jeleng sakilat Ki Badrowi luncat beri ngagorobok tarik. Itu kulu maungna ngolebat ngarah kana sirah. Gebeg atuh Jakarana reuwas lantaran saeutik oge teu nyangka lamun Ki Badrowi rek ngadadak narajang. Hiu kep los Jakarana rikat ngelokeun sirahna. Itu Ki Badrowi nyamos teu keuna kana sasaran. Tapi sabot keur kitu seak itu Ki Badrowi ngolebat deui rek nyabet kana cangkeng. Ningali kitu Jakarana ngalenyap. Sora itek meuni ngahiung bangbaraan kawan tu bakat ku tarik. Hiu geblug Jakarana ngalabuhkeun awakna terus ngagorelengkeun ka gigir. Tapi sabot awak Jakarana keur ngagoreleng, jeleng Ki Badrowi luncat. Hiu itekna harita dibubat babit ngarah kana sakujur awak musuhna. Anu keur gogorentelan dina lemah nyingkahan panarajang. Hiu gorentel, geblug, hiu gorentel. Geblug aya kana sababaraha kalina. Aya kana sababaraha kalina iteuk ninggang lemah. Atuh puguh taneuh anu katinggang meniman caura. Beuteuk kabayang akibatna lamun eta iteukkeuna kana awak musuhna sigana geus tangtu bakal remuk ancur sapada harita.
Sedengkeun si Jupri si Odet jeung baturna anu sejen anu harita keur ngalalajoanan. Sakabehna meuni aralohok. Lantaran nya kakara harita ningali guruna tarung anu kawas kitu. Samalah dina masing-masing hatena mah muji ka Jakarana anu tetela sakitu mah bisa ngalawan ka guruna. Jakarana harita awakna terus gogorentelan nyingkahan serangan iteuk musuhna. Lantaran Ki Badrowi teu eureun terus ngudag teu mere pisan lolongkrang. Dina hiji kasempetan, sabot Ki Badrowi keur terus ngarangser nyerang. Jakarana harita awakna terus gogorentelan nyingkahan serangan iteuk musuhna. Lantaran Ki Badrowi teu eureun terus ngudag teu mere pisan lolongkrang. Dina hiji kasempetan, sabot Ki Badrowi keur terus ngarangser nyerang. Jakarana anu keur gogorentelan sakilat sukuna ngarengkas suku Ki Badrowi. Hiuk, gebru, awakna Ki Badrowi harita labu. Nempok itu sakilat Jakarana ngorejat hudang terus jeleng luncat mundur ka tukang rada jauh ti musuhna. Terus nangtung bari jeung reng haperanjug napas senang ngahegak dadana karasa eungap. Beungeutna katarapias bajuna oge meuni geus juuh baseuh ku kesang. Korejat Ki Badrowi gancang hudang tina labuh terus ngabadegan angtung. Keur sakedapan mah harita duanana can aya anu maju deui. Ukurna rangtung bae bari reng haperanjug. Lantaran Ki Badrowi oge sarua capena da puguh geus ngagempur anu jadi musuhna. Teu lila pok ngomong ditujukeun ka Jakarana anu keur nangtung bari ngawaskeun. Tete lah teu salah lamun sia jadi murid si Dirga. Lantaran geuning kaitung lumayan pangabisa si Laing teh. Tapi hanjakal pisan euy. Si Laing moal ngalaman dilah hirup di dunia. Ari sabab dewek baheula geus kedah sumpah. Rek numpun ludeskeun sakabeh jalma anu aya hubungan jeung si Dirga. Jadi aya dua kauntungan pikeun jawek lamun ayeuna ngojoran si Laing. Anu kahiji bisa males pati lantaran sia geus mateni si Obed. Anu kadua sumpah aing ayeuna bakal kacumponan. Ceuk Ki Badrowi bari seuri ngagagak katara bangun anu kacida bunga. Badrowi, dengekeun ku si Laing. Kuring masaltik oge teu sieun ku paeh. Lantaran hirup jeung paehna saurang manusa teu ditangtukeun ku saurang jalma. Jadi hadena masih Laing teu kudu ngatur umur batur. Rek neruskeun gelut masok bae. Da kuring oge moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas. Sok sanajan kudu nepi ka panggih jeung pati. Lamun memang hirup kuringan ukur nepi ka poe ayeuna, heug bae ku kuring ditarima kalayan ikhlas. Lantaran kuring saeutik oge teu ngaboga-boga. Sakabehna oge angin milik Allah Subhanahu wa taala. Nya, an pinter kana khutbahna mah sarua jeung si Dirga. Tembal Ki Badrowi bari molotot. Sanggeus ngomong kitu teu loba dicarita. Cerep Ki Badrowi harita nancebkeun iteukna kana lemah. Kadua leungeun sidakep nyilang dina dada. Ari biwirna harita kunyam-kunyem kawasna mah keur mapatkeun ajian manehna. Tekung silila. Kayaan didinya jadi ngadadak aya hawa panas anu beuki lila karasana asa beuki rongkah. Tapi anehna ngan saukur karasa ku Jakarana anu harita keur nangtung rada anggang. Barang kana awakna karasa aya hawa panas anu datang. Jakarana ngaranjug reuwas beuki lila hawa panas teh beuki rongkah. Sakujur awak Jakarana karasa kawas diduru ku seuneu. Dina kayaan kitu, sakilat Jakarana ngawatek ilmu banyu sagara anu bisa ngaluarkeun hawa tiis pikeun mepes hawa panas anu datangna tina ilmu anu digunakeun ku Ki Badrowi. Jakarana harita ngangkat kadua dampaleungeunna. Awakna ajeg panonaran cingeus mencerong ka hareup. Sabot keur kitu katempo Ki Badrowi harita ngajungjungkeun kadua leungeunna sarta geus siap rek didorongkeun ka musuh. Tapi Jakarana oge teu eleh. Sarua manehna oge geus siap pikeun ada serangan tinu jadi musuhna. Jakarana neuteub seukeut ka Ki Badrowi.
Kadua dampaleungeunna geus siap rek didorongkeun ka musuhna. Ki Badrowi jeung Jakarana duanana silih pencerong sigana keur silih taksir kakuatan masing-masing. Telila duanana bareng pating gorobok sorana kadenge tari kandaruan estu mata kariwang. Geus kitu jeleng-jeleng duanana harita bareng laluncatan bari sakilat ngadorongkeun kadua dampaleungeunna ka hareup saterusna bantrok silih dorong. Hiat modaris ya. Hiat! Ceuk Ki Badrowi jeung Jakarana pating gararo. Mitra cageula carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.